Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, para pangjejer sareng pamilon nu kusim kuring dipika hormat. Langkung ti payun, mangga urang bebarengan manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan hidayahna urang sadaya dipasihan nikmat kasihatan dina ieu kasempatan. Salajengna, sholawat miwah salam mugia tetep dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, nepi ka urang salaku umatna, amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun Nona Retno Octaviana nu janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu tos hadir kanggo ngadiskusikeun ngeunaan disiplin protokol kesehatan. Hadirin sadayana, saacan naraskeun simkuring bade nepangkeun para pangjejerna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Hajah Ayi Arosid anu asalna ti Lembang, Kabupaten Bandung Barat, anu bade ngadugikeun pentingna protokol kesehatan. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Terasna, pangjejer nu kadua nyaeta Nadine Agisni ti kelas 11 MIPA 8, anu asalna ti Majak. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Hadirin sadayana, hayu regepkeun jejer nu bade dibahas. Mangga ka Ibu Hajah Ayi Arosid kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Ayi Arosid anu tos ngadugikeun kumandangna. Kusabab kitu, disiplin protokol kesehatan teh penting pisan, utamina dina kaayaan ayeuna. Janten tong hilap nerapkeun disiplin protokol kesehatan dina kahirupan sadidinten. Salajengna, didugikeun ku Nadine Agisni ngeunaan cara disiplin ka protokol kesehatan. Mangga kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Nadine Agisni anu tos ngadugikeun kumandangna. Aya seueur manfaat upami urang di luar diutamakeun nganggo masker sareng tong hilap jaga jarak sapertos anu disebatkeun tadi. Mugia urang sadayana tiasa ngalaksanakeunana kalayan bener. Kusabab kesehatan teh penting pisan. Ibu miwah Bapak anu kusim kuring dipihormat, runtuyan acara parantos dilaksanakeun sadaya. Mugi-mugi ieu acara teh aya manfaatna. Simkuring nada dihapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana pahartosanana, mangga urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.